Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngadon, ketemu lagi bersama saya Tabriju Kosmos. Kali ini saya akan membuat satu video tentang tutorial menjadi seorang MC atau pembawa acara atau Master of Ceremony atau juga sambutan sederhana ketika ada yang meninggal dunia ya. Nah, ini seperti ini gitu. Tanpa basa-basi kita atur dari mulai salam bubuka, kemudian haturan, terus isi dan terakhir penutup gitu. Versi bahasa Sunda tentunya ya. Gitu, versi bahasa Sunda. Untuk salamnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Nah, biasa dugi kadinya atau sampai situ gitu. Untuk salam sampai kepada ayat gitu. Nah, sudah itu kurang lajengkeun kana sabada nyanggakeun tahiyatul kaislaman kurupana bismillah sinareng alhamdulillah puji sinareng syukur hayu orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam tahilap hayu sami-sami urang curahkeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut kapala keluargina kapara sahabat-sahabatna kapara tabiin atba tabiin al-tahirin parat ka urang saraya salaku umatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa kos kitu tah kangge ngawalan sabada tadi ayat gitu. Terus orang aik lebet karena inti mau masuk kepada inti, namun biasanya kita salam penghormatan kepada tamu undangan. Nah, kumaha untuk pengawalannya, untuk awalnya tetap sama, kita gunakan hadirin kaum muslimin atau para wargi sadayana. Saya sih lebih cocok para wargi sadayana gitu. Hadirin kaum muslimin, para wargi sadayana, simkuring kewakilan ku kersana keluargi almarhum saurna ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasumpinganana ka ieu masjid atanapi ka ieu tempat dina bade ngalaksanakeun natepan ka ieu mayit. Tah biasa kadinya dugi kadinya biasa. Atanapi ditambihan naon supados teu kakulah gitu. Ini simpelna gitu. Nah, baru masuk ke inti. Nah, intinya gini, selalu pasti di awalanku para wargi sadayana atawa hadirin kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin, para warga sadayana bisa gitu. Hadirin kaum muslimin, ya almarhum maklum jalmi biasa kasipatan ku sifat hilap. Mudah-mudahan kenging bagfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Oge sajabi ti eta bilih ieu almarhum waktos jumenengna gaduh patula patali hak adami mangga do kapan wae ka kaluargina. Oge sajabat eta bilih bisi ieu almarhum gaduh dosa perdosaan antara jalmi maklum karena jalmi magaduhan sifat sosial kukituna hoyong dibebaskeun sadayana gitu. Terus nyunkeun doana ti para wargi sadayana, para jamaah sadayana, urang doakeun ieu almarhum sing aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala dicaangkeun di alam kuburna oge
ditampi segala amalna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana satacan netepan ieu mayit ngeunkeun karena Allahna kangge anu bade mimpin ieu salat mayit atapi salat jenazah bade disanggakeun ka kiai atanapi ka mama atanapi ka aa atanapi ka ajengan, misalkan ajengan Zulhamdi Al-Marjuki. Nah sakitu anu kapihatur ala kadar bubuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana sebenarnya seueur ditambih-tambih gitu nya kan abdi nyadira kadang-kadang sok kagok gitu lamun misalkan kedah ngobrol di berhadapan jeung eta jeung kamera gitu seueur magi canggung gitu. Nah kangge para warga sadayana bisa ditambih anta sabada tadi anu parantos di serat gitu atau napi nu parantos tadi di uniakeun ku abdi teras diserat ku akang sadayana tetapi ku sanesna gitu tah kangge nambihan iyalah kangge nambihan abdi mungkin aya nu sanes gitu tah gitu hapunten anu kasuhun kitu nya. Hapunten anu kasuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.